Alhamdulillahirabbil alamin. Bagja deuleu hirup sanajan hirup di kampung dewek deuleu. Kumaha sehat Kang? Alhamdulillah ya hibar. Nu matak jag-jag oge kieu teh sehat kuring deui. Bedas katinggalin teh. Kudu bedas urang mah dina sagala rupa kagiatannya. Gitu. Urang lengkakeun suku ikhtiar. Sanajan kasebutna urang kampung Baulisung, tapi ngarasa bagja ngarasa reueus dewek hirup di kampung. Di dieu meureun urang kudu mineng syukur ka Pangeran teh. Wae ngancek katerangan lamun anjeun nyukur ke nikmat di kami, pasti eta nikmat bakal tambah deui. Tapi lamun anjeun teu nyukur ke nikmat di kami, pasti ajab neleuwih peurih. Yakin karasa bedewek deuleu. Nya atuh. Mensyukuri nikmat Pangeran teh deuleu di antarana. Di antara naon wae teh Kang? Syukur jag-jag ayeuna awak jag-jag ge teh mangpaatkeun demi kapentingan balarea. Syukur teh deuleu. Syukur jag-jagnya. Kudu syukur urang teh kana jag-jag kana sehat. Masih kena diberi kesempatan urangnya eta ayeuna pikeun bisa beraktivitas. Pitunya Kangnya. Sebab sebenarnya hidup itu adalah aktivitas. Nya aktivitas jeung kreativitas lamun teu kitu pan monoton disebutna. Cekolot baheula mah disebutna ge kurung batok. Ya. Mata kudu jadi manfaat hirup di dunia teh. Moda aya tanah anu kosong pelakan kurang naon nu jadi manfaat. Komo di kampung mah komo ayeuna mah pannya sagala mah mulai cengek oge pan. Malahan eta teh padahal eta cengek teh komoditi ungapoe teh. Teu bisa lesot urang teh nya samara teh kudu make cengek lain di urang mah. Jadi bahan pokok tomat sagala rupa ari boga tanah nu kosong mah atawa pot. Bisa apaan ai kreatif teh urang teh melak cabe melak cengek. Tanceban di mana panen teh pan urang teh teu gugulawa teuing, teu meuli teuing ari aya mah. Nya tak eta deuleu urang kudu bersyukur teh. Bakal katamah deui nikmatna, tapi lamun urang teu bersyukur ka Pangeran nikmat anu teu disyukurkeun ajab nu leuwih peurih nu bakal tumiba. Naudzubillah summa naudzubillah. Melak naon? Rana bolong? Janda bolong? Ka eta mode kembang pantu manfaat teh. Nepi ka jadi mahal eta kembang disebut janda bodong teuing. Janda bolong. Luar biasa nya tuh Pangeran mah teh heseueun deuleu. Asa daek ngurus kana sagala rupa oge nya da bakal balik deui ka urang eta teh deuleu. Mode kembang diurus ku urang, lamun alus pan balik deui ka urang. Lain wae ngan ukur urusan finansial, tapi urang nempokna kaendahan eta tina kemang apan leuwih ti duit teh deuleu. Nya atuh. Nya bagjana ge. Nu mawi kitu nya urang babarengan we nya. Urang babarengan supaya urang jadi jalma anu manfaat. Supaya urang jadi jelema anu bisa jadi cenekna berguna pikeun anu lian, jadi manfaat keur anu lian nya. Jadi karasa fungsina urang hirup di dunia teh ulah nepi ka polos teuing urang teh nya, ulah murugul teuing, balapkeun dina hate teh. Hadapan manusia mah tungkul tempat kaluluputan, tangah tempat kalelepatan, samenit ganti sajam robah, janji isuk rajeun tar kapake sore. Ulah pedah kitu balapkeun dina hate teh. Balapkeun kana jalan kahadean urang teh diajar lamun labuh hudang deui. Lamun nyeun salah buru-buru tobat.
salah deui tobat deui gitu nya ulah nepi ka ieu masalah teh tuluy we salahnya tuh ngode kaca lamun kakeunaan ku kebul nya aya kebul buru-buru lap lap nya mencenges deui aya kebul lapan deui Begini. ulah diantep nepi ka hese nepi ka dikerok oh kaca eta tah hate ge kitu di mana aya benci buru-buru lapan ku deudeuhan nyahan walasan asihan eta teh lapna tuh gini nya gitu leuh mirbendra barang nuju ayeuna impal wacana aya tamu anu sumping kayina bumin astra jinga teh ya sanes nyaeta Bapak Haji Jaa. Bapak Haji Jaa aduh Saha rentang-rentang dulu euy. Sampurasun, Cep. Rampes. Cep. Weh, Mang Haji alhamdulillah Mang Je. Aya di bumi, Cep. Aya lah, mangalingih-lingih Mang Haji. Siap. Aduh. Aduh, damang Cep. Alhamdulillah Pak Haji, alhamdulillah damang. Nuhun punten Pak Haji, teu merojok tanpa rarapan. Teh sawios mangga Pak Haji lah. Alhamdulillah. Damang Pak Haji. Alhamdulillah teu masihan iberti angalna Pak Haji punten. Teh sawios atuh. Bagja alhamdulillah jisim abdi kagunturan madu ye. Oh, atuh. Kaurugan menyan putih kasumbingan Bapak Haji ayeuna. Tah kitu. Mangga tuh Pak Haji bilih bade ngaleut naon? Naon atuh Cep? Bade kopi, bade datang. cinteh, bade susu, ciherang we Pak Haji nya. Sarang odading weh. Sepada ceherang sarang odading mah eta teh odading teh kedah didorong ku ceherang. Mohon odading mah biasana ge pare kagiling Pak Haji. Odading pare kakiling. Mohon. Alah, Cep mah bagurau wae, Cep. Aduh baguro. Resep Cep mah. Mohon. Mangga Pak Haji antosan atuh Siap, ulang Pak. naheur cai heula. Sok atuh, Cep. Nah. Amarwata suta bengah naka giri-giri bengah amarwata suta bengah naka giri-giri kagiri-giri Astra Jinga bengah salangkung kasumpingan ieu Bapak Haji Jaa anu kiwari parantos aya di bumi na Astra Jinga kitu jaring carita unirahangan dika. Alhamdulillah Pak Haji disim abdi paingan teta tadi kukupu manting di dia Pak Haji
Si Rama-Rama cep. Sumun. Da Pak Haji mati eta Pak Haji mah nya tandana teh si Rama-Rama. Mohon. Sanes kuku politik da gegeden atuh Pak Haji mah. Mohon mangga Pak Haji mohon. Nanging abdi teh ieu teh puntennya da abdi mah nyakir kayaanana Pak Haji teh tiasa ngajamu anu kumaha kasumbingan menak teh yeuh puntennya yeuh. Sawios cep. Pak Haji mah tadi ge ngalang-langan we bisi encep can datang. Di luar teh ngalang-lang we Pak Haji mah tadi teh. Ngalang-lang kumaha maksudna? Oh, aya jamu batu rawel dicetrok ku Pak Haji mah. Udah, ai di menang genep pegeningan wareg teh kudu disuguhan cek. Semohon mangga Pak Haji. Mohon kumaha Pak Haji teh. Eta teh jamu kumaha bebas eta teh anu kagunganana. Sigana mah nu batur cek. Biasana anu batur obat di ala ai Pak Haji. Culang cileung heula Pak Haji mah, culang cileung rawel cetrok. Culang cileung rawel cetrok menang genep cek. Wareg. Alhamdulillah teh puncir kieu cek Pak Haji. Mung nanging saat acana ya Pak Haji teh pada nyukeun dihapunten cek. Aduh. Naon teh aya dijamin dipercanten ku Pak Haji teh ieu teh ka dieu. Ulah naon teh? Ulah bosen mun kasumpingan Pak Haji. Henteu Pak Haji abdi mah atoh we kasumpingan menak abdi ieu. Nya kitu. Jarang-jarang pan aya menak aya nanti nganyangka mah jalma nu kieu. Jarang-jarang gitu menak ka kaum duafa mah Pak Haji. Ih, apaan Pak Haji mah ngahaja di langlangan gitu. Terus apa lagu nu Pak Haji? Lagu Pak Haji nu mana? Aduh. Abdi mah apa Pak Haji nu eta teh ya? Nya nu eta teh geuning. Nu kumaha? Dalam tos. Sakitu we nya. Tos sakitu we cek Pak Haji. Mohon. Sanes naon bisi abdi utah Pak Haji. Bisa abdi utah. Dia ngawirid cek. Gara sok encep kaunga bumi, kaunga lawang panto. Dalam keheningan malam minimal 2000 itu hadir. Tuh. Mau wae kecerek tutup limun. Oh eta mah ngamen teh Pak Haji. Sanes wirid ngamen eta mah. Oh itu gitu supaya ngadatang rezeki we. Mohon. Eta mah ngamen sanes wirid ai Pak Haji. Kayak Pak Haji ya. Alhamdulillah ya teh di Bujang Engana we bilih mah bilih Pak Haji bilih aya kepentingan anu sanes. Ulah bilih abdi ngobrol ngaler ngidul. Ari Pak Haji pamaksadan Pak Haji teu kacumponan. Ieu mah bade tumaros teh maksudna teh naon ieu teh? Pak Haji Purwakarsa rumpaheun. Sumping kagubuk derita ti naon nya. Pak Haji teh kan kamari malam Jumaah. Cumun. Teu tibra Pak Haji teh malam Jumaah teh. Reup kinda-kinda jam 1 teh. Caleces teh kana cepil cep. Caleces naon? Tiis. Ish, aya suara nu teu katingali teh geuningan. Sanes caleces atuh Pak Haji. Kumaha teh? Sorama naonnya? Caleces we cep. Nya kumaha Pak Haji we lah. Da ngaharewos. Oh ngaharewos. Semua ngahosos teh. Mohon kumaha Dan nyebut teh ka Pak Haji teh pengersa. Oh pengersa. Mohon kumaha Sahanapeun sih kana mah. Mohon kumaha. Pengersa Haji. Saur saha eta teh? Eta sorak tan katinggalan. Oh gaib. Nya gaib. Oh mohon. Jijaa ieu cenah ieu teh amanat teh itu kudu ditepikeun da. Nya tak kitu. Ngaharewos teh cep. Ngaharewos teh kumaha teh ngaharewos? Puriding bulu punuk teh muriding. Bulu punuk teh puriding. Bulu punuk unggul nu sanes teh muriding. Teu cedak di sarung Pak Haji mah nganggo sarung muriding puringkak. Mohon. Nya cenah ceuk harewos mah Pak Haji teh lamun aya kahoyong anu baris tina kanan nya kita kudu kaancikan ku Wahyu Cakraningrat. Kayak sakadap kumaha Pak Haji kumaha? Kan ngarewos itu. Lamun hayang segala tina kanan teangan cenah Wahyu Cakraningrat engke bakal katitisan jika ditu tapa brata cenah kitu. Saur eta teh. Eta teh sora teh. Ke sakadap Pak Haji punten pisan bilih. Ieu gaibna gaib ti mana? Dukati sawarga Maniloka teh teh. Sumuhun. Tapi Pak Haji mah di sawarga Maniloka da apal otipati geus akrab jeung Pak Haji mah. Sumuhun. Sakedap upami telepat ieu Wahyu Cakraningrat teh kapungkur ge parantos nitis. Ka saha teh? Ka Raden Abimanyu. Eta mah cangkangna. Cangkangna eta mah eusi nama acan cenah masih kena kumalayang we. Jika ditu cenah teangan tapa brata cenah ge lamun hayang katitisan Wahyu Cakraningrat. Tah kitu cenah. Lah. Waduh.
Aduh, kayak sekedar Pak Haji bilih ya membilih ya Pak Haji ya teh ngoping eta teh tiba aib mana da abdi ge terang abdi ke kapungkur ge pan sareng juragan Abimanyu teh harita teh abdi teh ngiring kealaman harita teh ngiring ya malahan peserta oge kapungkur anu melarian eta Wahyu Cakraningrat teh sanes ngan ukur juragan Abimanyu wungkul ieu teh saolah-olah ieu teh disayamarakeun Pak Haji kusaha teh ku dewa teh nurunkeun Wahyu Cakraningrat pesertana teh para pangeran ti sadayana kabeh nagara nyaeta ti satatar media desa tah eta teh keur para pangeran muhun ya dangukeun heula Pak Haji ya ayat ti Astina nya seperti pangeran eta teh Raden aduh sia teh budak teh Mandrakomara Mandrakomara eta teh Prabu Duryudana putrana Prabu Batara Kresna atuh Raden Samba wis tak eta teh ngiringan Raden Samba lain sama kade Samba Raden Samba lamun sama mah eta ti wauki teh mah jadi para Raden Nungkul ayeuna kapungkur teh parantos ngancik ka juragan Abimanyu eta ayeuna Wahyu Cakraningrat anu mana anu Paji eta teh cangkangna anu ka Abimanyu Wahyu Cakraningrat teh eta tos eusi teu apal yeuh dangukeun Prabu Jaa anu bakal nyangki anu bakal katitisan ai kamari mah pangeran cep tayana sakelas Prabu Jaa ieu sakedap punten Pak Haji punten anu disebat Prabu teh upami telepat eta teh raja leres tah ayeuna sapertos Prabu Yudhistira eta ngarajaan raja di negara Amarta puguh nagarana puguh rahayatna boh di Astina Prabu Duryudana boh di Jenggalamanik di naon Dwarawati Prabu Batara Kresna eta gelar Prabu da ngabogaan nagara ngabogaan bawahan jeung sajabana ayeuna Pak Haji ngaku-ngaku Prabu ti Hongkong ari Prabu Jaa mah teu kudu make nagara cep cukup di imah we rumah tangga sarumah tangga weh Prabu ngarajaan di imah tak ayeuna si Prabu Jaa mah nyata kepentingan keluarga weh mah seperti mayar listrik mayar ledeng eta ku Pak Prabu eta dibayarna teh semohon abdi ge terang tapi upami masalah ieu Wahyu Cakraningrat urusanana nagara jeung bangsa ai Pak Haji urusanana naon ieu teh alah cep ieu aya ban galungan jeung cep lila dicentang ku Pak Haji yo cep Pak Haji teh ka dieu teh teu aya sanes Pak Haji mah rek nitipkeun senjata kangkang ku lewang bangsa nu kahari itulah naon teh padepokan Pak Haji margi Pak Haji erek naon teh lah tapa brata di mana tapana nyeta tapana teh di nu sanget pangneangankeun kuncep di mana nu pangsanget-sangetna kitu-kitu nu aya kuntilonok gitu ya kuntilanak jadi Pak Haji ka dieu teh maksudnya Pak Haji teh ka hijina bade nitipkeun barang-barang cep naon wae barang-barang teh deui senjata ye abdi lain penggadean Pak Haji maka jadi dititipkeun ka abdi cep Pak Haji teh kuncina teh geus make kunci gana ge aya wae nu nyokel kulingis kamari ge imah Pak Haji teh televisi 14 in tiwas cep 14 in anu mana 14 in anu eta teh geuning anu geus rungna dengan sabeula komentar gelap tadina di pauk cep senal nu sisirangan put mawi teu patos aman ya aya gelar Prabu senal sisirangan Allahu Akbar nya kumaha Pak Haji we mah lah gitu ya Pak Haji ya dangukeun ya ai kangaranan jadi raja kangaranan ayeuna tong baru jadi raja ayeuna jadi tatapa brata teh Pak Haji kade anu ngaran tatapa brata biasana di leuweung dangukeun Pak Haji di leuweung teh loba satogalak maung teh mah encep mah teh ieu dangukeun mode gajah teh mah
Sagala rupana eta teh aya Pak Haji. Ayeuna Pak Haji ayeuna tetap kumaha lamun di ditu aya gangguan model gitu. Sok bayangkeun ku Pak Haji. Moal apal dan cep malain geral Prabu Prabu Jamah apal cep lamun dek init-initan kaleuweung tara tinggalin ti asem. Ti asem naon? Asem. Kanggo naon asem? Asem Pak Haji mah nya nu dibawa kaleuweung teh terus talukmas jeung kangkung hijikeun. Asem lukmas jeung jeung lukmas jeung kangkung hijikeun. Jeung kangkung dihijikeun. Kitu atuh. Kanggo naon eta teh? Ih, ke di mana lamun aya maung, ya aya maung ya, torjol maung ya. Mohon. Urang teu kudu ngarencot, teu kudu sieun. Kumaha nya? Sok bikeun talukmas jeung kangkung ka maung teh. Lap. Engke dituang ku maung teh. Dituang. Tages digares ku maung, engke teh tingali socana ku encep. Keredep maung teh tunuh. Ada pengaruh lauk. Hees maung teh sare. Terus tak urang liwat ka tukang sat encep butuh kulitna nya butuh. Nah tijak tungtung buntutna ku encep cak tincak buntutna terus palebah ceulina encep ngajerok langsung woi mau ngabelenyang encep kaditu dagingna buligir kaditu kulitna dagingna ungkul dagingna ai kulitna ngalumuk di dieu tah kantun canak kue diuyahan ku encep teh nya dipoe keke mah eta maung anu weuh kulitan kung si ditayang ku mang ditinggali teh ku mang kaditu mau ngadeg-deg we da tipu ku tiris meureun encep teu boga kulit teu boga kulit aduh Prabu Jaa ya ampun ya mah kumaha lamun aya gajah ieu lamun aya gajah gampang kumaha kapan Pak Haji mah tara tinggalin ku gajah gaji dina saku teh mohon nyimpennya gaji seetik terus mencitu mah teh Pak Haji mah kana gajian teh diborok ku Pak Haji mah tah saat nuar awi gomong di awi gomong teh direkrek cep mohon direkrek ulah aya regang sagedik ge terus dibalur ku gaji awi gomong teh dibalur ku gaji supaya naon teh supaya leueur asongkeun ka gajah teh sok kebikeun ke ku gajah teh dihakam gajah kawas kana ka hayam geus song gajah mah awi mah digaras wae teh cep oh gitu nanging upami awi gomong mah rada teuas tapi leueur diteureuy gajah teh diteureuy mohon tatos diteureuy teh ke teh nolon dina pelebah boolna teh cep mohon bijil ka ditu tuh panjang berat tah Pak Haji jeung babaturan duaan terus ayo urang tanggung tinggal nanggung we gajah teh roroesan teh gajah teh roroesan gajahna Pak Haji teu riweuh cep ampun ya keun bae gajah mah eta mah gampangnya ku awi gomong kumaha lamun aya bagong tah bagong sakalian Pak Haji mah kumaha apal tamang dadung nu gede gini apa dibalur deui wae si tamang teh ku naon ku gaji deui ku gaji terus balur semut ka tungtungna ka ditu lamun aya gaji bagong mah sok ngaleut teh mohon bagong mah da ngaleut mun dina lauk mah bagong mah bawa tah suamina istrina teh aya putra-putrana uwana bibina teh ngaleut bagong teh nilayeun sakulawargi saketurunan lah bagong tah si tamang teh asongkeun ka bagong anu pangpayuna si tamang teh nah bagong mah teu beugieun tamang beuneunan apaan bau gaji oh bener bau gaji bener yo kadawak ku bagong teh dituang ai gajah itu teh tamang dadung teh liat mohon digaras diteureuy jeung tamangna ku bagong teh mohon terus diisingkeun di kaditu ka tukang tak kuno tukang teh dicapluk dewe cep teh digaras dewe kuno tukang da puguh liat da make gaji teh nah kalau sore kuno tukang terus kitu jeung kitu engke tungtungna ngliwat Pak Haji mah teangan tungtung nupang tukangna jeung nupang hareupna hijikeun dibeungkeutkeun sep da bagong teh nguriling we cep teu tiasa angkat tebih da siga tasbih we cep Marukan teh da kitu cep alah ieu senjata kayak sakada Pak Haji apa nih ditu mah ya orai apa teu orai apa teu aya orai apa teu Pak Haji ngala orai kumaha Pak Haji teh acan penak jeung orai mah tah apa di leuweung teh aya orai oh gitu apa Pak Haji kumaha ngala orai nya teu patos ieu Pak Haji mah
Tacan. Tacan Tak wabi bari di wartosan ya. Orang mah tuh udah sasatuan letik tuh udah cep Aduh. Pak Haji mah kirang iya. Pan aya orang sanca nu gede nu kitu ning. Oh jangan sok Nu badag. sok macoknya. Nya sok macok sok meulit tuh gitu. Tah Pak Haji mah teu acan. Apa ngala orai? Teu acan apa ku macok tuh ku Haji. Apa kerupuk? Kerupuk. Mohon. Oh, apalah tuh kerupuk mah. Terus apa kerupuk? Ya apal kerupuk mah. Mohon kerupuk anu bodas ning buleut. Nu buleut. Nah, sablek we canak Pak Haji. Nganggo saledri teh. Teu kedah, Oh, teu kedah. bising. Teu kedah bisi tersebut. Oh. Nyata upami Pak Haji parantos meser kerupuk, Oh. pilarian liang orai. Yang orang teh pilariannya. Pilarian liang orai nu bodog. Iya sok aya teh di leuweung. Mohon tah. Ya. Di mana parantos penak ke liang orayna. Ya. Burusutkeun eta kerupuk teh kana liang orai. Karena orang kali yang orang teh. Mohon. Diburusut terus kumaha tuh? Leuleus Pak Haji. Oraina cek. Kerupukna Pak Haji. Kade sing deket cek. Dicentang seku Pak Haji geus. Ya, kerupuk mah leuleus menjadi liatul kerupuk mah. Mana kitu merenang. Pak Haji teh eka batur kitu ngala gajah ku awi gomong teh mana urusanana. Bisa mah tangan Pak pangnean. Haji apa ngalah belut? Tah kumaha ngalebelut? Apa ngalah belut? Kumaha ngalebelut? Galengna angkat ku Pak Haji. Pan ramai kari nyokotan Pak Haji teh. Aduh, cep. Di dia di nurada poek nyaketan sakeudik. Gado teh centang gerak teh nyengsol ku Pak Haji geura. Ieu Pak Haji teh ka dieu teh lain dek ngalabelut. Ka mana? Pangneangankeun leuweung nu sangat Pak Haji rek tapa jeung ieu nitip ieu barang-barang. Oh, barang-barang. Ya. Tah ieu senjata Pak Haji. Itu yang disebut kangkang kolewang teh ieu Oh, Pak Haji. Cep. Ya tadi dititipkeun ka abdi. Da titip. Pak abdi percanten ka abdi kumaha abdi dijual. Cep doraka cep. Arin cep hayang abuskan engkak-engkakan mungkin di neraka jahanam ge. Ngajual kangkang kolewang ya. Kangkang kolewang. Jadi tapi atuh ka abdi Pak Haji naon ieu bungkul? Kangkang aya kene. Naon deui? Tah ieu. Tah ieu busurna ieu. Oh iya busurna. Ya, silenyap teh ieu. Kumaha upami ditamut ku pun Bapak Semar kumaha Bade ngomong mentang saha? Hah? Mentang saha? Pak Haji. Perlu ku Pak Haji rek dipanah. Moal teurak, Jep. Oh, mohon banget. Moal teurak. Mau Pak Haji we. Oh, moal teurak. Oh, enggak makan lu Pak Haji. Nitip tanya karetna bisi kenor. Sok kenor, sok kenoran. Oh, gitu Pak Haji. Surupan sok ngabadag. Oh, begitu Pak Haji kieu. Oh, kumaha Mau Pak Haji kakawen heula tah Pak Haji sa. Kelacap. Ayo surat. Serup gunula. Atas. Eta mentangkeun panah teh. Mun kitu, Cep. Tong eta mentangkeun panah. Mentangkeun panah keneh. Oh, mentangkeun panah. Aya keneh nu kitu Pak Haji, titipkeun di atas gitu. Iya atuh gemolan, Cep. Tuh, tak ieu teh pangsi Pak Haji. Atuh napa pangsi mun dititipkeun ka abdi? Ieu teh titipa baheula Pak Haji teh warisan ti si Pitung. Si Pitung Banteng Betawi teh ieu di dieu teh pangsi. Mangga Pak Haji lah. Percanten ka Pak Haji. Mun dibau naon ieu Pak Haji bau ciki kucing. Japaron. Ngomong Japaron bau ciki kucing. Atau sakitu jeung pang-pang nama Cep. Naon? Pak Haji teh nitip pun anak. Saha? Si Dedeh. Nah makanya dititipkeun ka abdi. Apaan aya meureun ka bogona si Haji? Ulah dititipkeun ka si heulang atuh. Si heulang mah alah. Tuh Pak Haji teh percaya. Atuh ka bae ka Pak Haji dititipkeunana. Titipkeun ka Encep teh. Pak Haji mah geus percaya. Lamun dititipkeun ka si ucing. Ungas ingus teh. Paur Cep ah. Oh mangga turun bae sinyaina ka dieu. Empap. Bina-bina teuing abdi teh mane di Barogod kieu mane nganggo lancingan oge mane nganggo password. Kumaha mukana apa ka bina-bina teuing. Bina-bina teuing atuh apa nih ka bina-bina teuing mane. Kumaha lamun pipis mane nganggo password. Hese. Kadia neng kadia. Datan nirata ngademan. Datan nirata ngademan.
demen Ewuh mangkulingan rana denira gini aja dede Kang Cep Ulan ieu teh sidikan pun bapak teh duka bade ka mana jane lagi di pararakuan meuni pararaga rong mari tinggal di lem rong mari ge di lem abdi ge tingalikeun make jeung pake celana dalam anu pake password nih hese duka teh tina pelat sabaraha tina pelat 3 mili sigana jeung berat jeung naon atuh meureun berat ai Pak Haji kumaha karunya nyiksa budak Cep atuh melengah mah meureunna bahaya atuh bahaya kunaon kariwang usaha ku si eta tah ku si ucing ku si Hajib dek dititipkeun ka si ucing eta nah sok dikumaha nya tadi kobok geuleuhna teh Pak Haji teh eta meuni apa mah meuni kabina-bina teuing keun maya tuh da abdi teh baran ampuh pisah lakieun abdi euy ngalawan ka kolot neng tong ngalawan ka kolot maneh jeung password teh teu apa ai password kunaon password teh meurana ku beungeut mangkani password teh ku rarai saha rarai Pak Haji rarai pun bapak Allah ai Pak Haji kumaha eta teh ngarasa selamat ya Pak Haji mah ieu mah parah Pak Haji mah bari nyidik meureun lain nyidik jadi lamun dek zaman teh ye singsatkeun terus ada Pak Haji nampe kadinya brai we teh ngegebrai kunci teh kitu parah mah ngana salamet teh ngana salamet lain naon nih kabina-bina teuing abdi mah boga bapak teh meuni kabina-bina teh Kang Cep tulungan jadi tulungan kumaha atuh ai password aku beungeut mah nyeta sidikan abdi ge rada peniragap apa mah kitu sing atuh Pak Haji kaos lain ka anak menyiksa teh kabina-bina teuing lain kitu Cep lamun aya serangan pajar sok emang biasa serangan jam sabaraha si Haji ya teh si Ansip mah teh kuliwadan wae teh 9:30 teh setengah 10 teh kekertekan teh marukan teh di password beureunan kentreng nu agung mawa palukona ya Chefna ya sok atuh nyanyi keblangker nyanyi nih kumaha teu meureun abdi yang ka zaman engke teh password teh naon atuh beja-beja moal kurarai Haji upami sanes kurarai pan aya ku angka passwordna karunya atawa ku pola karunya si nyai lamun hayang kieu kumaha apa dipelengikeun ku Pak Haji seketika keur pipis-pipis we Pak Haji mah melengekeun aduh aya lamun bisa dipelengikeun keneh mah kumaha lamun ku si Hansip moal da nangeyeng kitu jadi mun pipis teh rada nangeyeng jadi mun pipis teh nangeyeng Cep nangeyeng namanya tiasa rasa pipis-pipisan mah apalah aman mau Pak Haji we Pak Haji kin neng tenang neng lah tenang loba bengkel orang gaji ku bengkel lah tenang moal kengeng Cep wajah teh Cep nya kumaha Pak Haji bade wajah bade naon oge tak kitu nya atanapi abdi beri hanyat ka sawarga Pak Haji lah noh kok tipati moal ge bisaeun moal aduh-aduh margi eta mah aya di Pak Haji segala rupina gitu. Oh jadi Pak Haji teh ayeuna teh palai bade tapa brata di Nu Sanget. Di Nu Sanget. Anu dihandap eta aya geuningan nu handap hareupeun sumur dinya. Kantos Pak Haji ge ka dinya. Di tapa di dinya. Terus aya ngahiliwir na Cep. Terus kura ku Pak Haji ti direret da ngagibrig magejeng ngepret ke cai segala. Ai sugan teh jurig Cep. Saha? Entok nuju ibah. Entok ibak sigana mangagibrig ngahosos teh. Lir bendra.
barang nu ini bawat sana aya anu nang ngadangukeun ti kangangan daya sanes ieu Bapak Hansip nyata ngadon jadi trik pangina jala tak itu jadi juru talung tik ketika betepihan ngadangu pokoknya mah Pak Haji mah mun bisa mah di leuweung anu sangat kuman cepet mah ya amat jadi si Haji teh erek tapa sakedah Pak Haji ke tenang lahnya du aya ke aya berita pokoknya nama kabar dan berita untuk Pak Haji oke? tenang Cep kabarin Mang Cep naon teh aya naon teh Kang Kolewang gitu mohon ditenang ya Pak Haji eta teh jadi Pak Haji teh pala apal leuweungna nya leuweung tadi tongo aya di Batu Gajah dinya disebut teh Batu Gajah di tongoheun Batu Gajah teh dinya aya nu sanget jarang aya jelema ka dinya Pak Haji aya curug nyumput dinya teh hanapeun cau mangala teh geus Cep sanes hanapeun curug malam masalah curug nyumput eta mah eta mah pancuran eta mah hanapeun ieu mah hanapeun cau mangala mah ieu nu paling tongo curug di Batu Gajah teh ka tongo sagedik sangat dinya siapa tah eta mah rada sanget Pak Haji siap jarang kayaknya mah jelema dinya mah tadi dinya mah bejana emang sanget dinya mah upami Pak Haji bade tapa di dinya we siap Cep mun kitu mah menyan mah tos nyana Pak Haji teh ieu tah sakumaha menyan nyanakna Pak Haji sapipiti we Cep da aya dek di kilo da buku menyan urut teh urut naon urut kitu urut jurig nyeliburi gitu tah keur ngonang nih mah keur ngonang supaya ngonang ke ngonang naon biasana mah onangan mah ku onangan lain ku menyan ku kartu mau pami hajat Cep kartu onangan mah ngonang nu kartu mah kada ku menyan atuh kada ku menyan ke di ditu Pak Haji meledag supada sumping engke supada katitisan Wahyu Cakraningrat lamun geus katitisan Wahyu Cakraningrat Pak Haji aya hiji jalma nu bakal ditandasa ku Pak Haji lihat Cep geus kunaon-naon kumaha Pak Haji tah ieu urusanna kumaha si Neng tenen dia kumaha si Neng mah titip dinekan siapa percaya Cep mah ya bae mah komo di gemok apan ku Pak Haji jeung Cep mah ti tara careraman di taran Cep mah katingan Cep mah soleh mangga atuh Pak Haji iraha bade miang ayeuna Cep tong dingke rampung dewas tatas rampung dawuh tuntas pangandika nu kitu teh gini. Saya bangga. Pak Haji teh. Bangga. Upami kitu mah mangga mudah-mudahan Pak Haji siapa menut ginuran, siapa nejati nekanan cita-cita Pak Haji laksana. Tuh gini. Anu bisa kumakeun Pak Haji teh palai nyata anu disebat Kang Wahyu. Wah. Kang Wahyu mah salakina cetiting atuh. Eta mah tukang dage cangkring ulah. Ya ulah. Ieu mah Wahyu Cakraningrat. Wahyu Cakraningrat. Ulah Wahyu nu ditonggo di tukang ngaput teh mah. Mun Pak Haji geus sok ngaput eta nu kadinya teh sok kampret sok ngade teh nya geunaheun teh Cep teh. Nyuwun atuh beuki panjang teh. Cepnya. Bisin Cep ieu mah adeuk. Saya bangga Pak Haji. Mangga atuh Pak Haji. Rampung tutas pangandika Cep atuh Pak Haji. Mangga. Doakeun Cepnya. Mangga. Nyi doakeun apanya? Passwordna heula lain doakeun nih gentosan tangkurarai. Nih kabina-bina teuing nih kitu. Kumaha tuh abdi teh mah kudu nangeyeng wae meureunnan. Ngapipis unangan nangeyeng. Meni hariwang teuing. Kang Cep atuh pampentakeun passwordna penta gentos gitu. Naon atuh passwordna panduanna genti atuh. Cep munnya kurarain Cep deui. Ulah amit-amit teuing. Amulah atuh Pak Haji atuh sarua we. Kurarain Cep mah. Lain eta Pak Haji make jeung daek eta passwordna ku beungeut Pak Haji, urang Pak Haji. Atuh da darah. Pak Haji teh ragab. Cep. Demi keselamatan mah Pak Haji mah tepat di jiwa raga atuh. Pak Haji mah teu kesempatane tuh budak-budak geus parawan kieu Pak Haji teh kumaha? Ai suruh sasereset mah tara teh Cep. Mohon persanten sok kabayang we di ku Pak Haji ge teh password teh. Nya teh kunying satna Pak Haji mah. Oh gitu, mangga. Mangga tuh Pak Haji upami kitu mah banyak geura lugar yali munur Pak Haji. Mangga sokanya katakan munur. Dikantun lagi Cepnya. Nitip si Nyai omatnya. Nyi kadanya lugar niraya lumunur wiwit nilayang rana
wiwitin nilayang rana karena leher teh tinggalikeun abdi ketinggalikeun di derkula tuh abdi anu linggih di dieu sampurasun bisa asup ka leuweung tapi anjeun kudu ngelehkeun heula kaula nyaring wes